Rada kaulah pujastuti sampean ditampi dening tangan loro kiwa tengen simpen pulungi hati pun diing mastaka. Nuhun adi kalayan urang saling maklum tina non rupiah kalepatan Kang. Nuhun katilu nak memang purwa dihaturanan linggih ayah hal anu bade dipadung dengkeun aya hal anu bade disawalakeun tansah diajeng-ajeng adi guru antos sakedap Indra kahareup kaula itu nya anak buah amoy kapayun kasih sawius sekap video sawius aya kusararono nampire bunuhun laksa ketika bingahan karena rupiah pembagi layan uyuk sumaga ngahaturkeun semahong arsana maya semua putra ini nedampa sampean pangrasa Ramadewaji Indra kaula ditarima pujastuti hidup ku ama kahuyuk rama uwa nuhun bager nuhun punten ka penggeran kuanya ismangga tangening aya naon tansah diajeng-ajeng aya pikir naon ieu parasa Kakang Panjin Rada kaula anu mawi purwa dihaturanan linggih teu aya sanes samukawis masono leras kadua nati eta nganuhunkeun kasalira Kakang Panji anu parantos tiasa nyaosan kana pangangkir kaula timalan kalayan bade sakaligus kaula teh bade ngahaturkeun pangajen anu saluhur-luhurna kasalira Kakang Panji Rada anu parantos sakitu sepuhna tapi teluntur kasumangetan dina ngabdikeun diri ka negeri sebaraga ka nagara. Adik guru asa kaange asa jagjag akang mah sayogi wae moal bade ngijing sila bengkok sinemah pun kakang paripaos teh mah upami teh mah adi parantos teu tiasa ngange kapun kakang akang mah kajen ngabeca paripaosna semuhun betah akang tadi dia teh adi betah numawi awak rugi ka montok ieu ge marukana bebas seuri bebas nuhun Kang timalang seur baraya ongkoh akang teh amuing sungsong aya rezeki teh geuning teh ditu ti dieu alhamdulillah numawi katilu perkawis namah kaula teh ngeunaan kaula we salaku ais pangampih sawarga geuning sagala rupa pasualan neumleuh teh di kaula kabeh numpuk di kaula kabeh dapur puguh kaula sasat papayungna kaula pamimpina leres moal henteu adi numawi urang sadayana Kasep Indra anak buahna salaku dewa-dewa kudu bisa mertahankeun sagala rupa pasualan anu matak sakirana ngarugikeun ka balarea ngarugikeun ka nagara jeung ka bangsa ngarugikeun atanapi ngalunturkeun wibawa komara anu jadi pamimpin eta kuha sakitu tingali panginten akang oge ningali kaayaan jagat raya pramudita ayeuna beda jeung baheula laras harengheng ku dedengean masyarakat dunya teh ngamarudah ku ayana kajadian bencana alam can eureun-eureun ayeuna teh jelegur belah kidul can rengse belah kidul geus jeleger belah kaler can rengse di belah kaler geus beledag belah wetan letak
Candreng sebelah wetan gesing cararowok belah kulon rehekna di belah kaler dina waktos ayeuna sapertos ieu dunya teh geus mung deui nyobat jeung manusia geus mung wanoh deui jeung manusia dabongan manusia na meureun nyaeta teu loba nyukurkeun kanu kagunganana sabab pangeran ngayakeun dunya teh istuning saimbang nakeranan kan tenan diimbangkeun ayeuna diruksak ku manusia katerangan oge parantos netelakeun malah ti kapungkur diharewoskeun yen ieu ruksakna dunya teh ku polah-polah jelema ayeuna jelema geura orai di aralaan orai ti mimiti orai gede nepi ka orai leutik tina orai berbisa nepi ka teu berbisa di alaan beak orai beurit loba pan ajab eta dek dikamanakeun iman manusia ngalah belut di setrum di portas atuh puguh paraeh meureun nogna bade kumaha nasib anak incung ke hayang nyaho ngurek manuk kasalecet-salecet ayeuna mah diala beak manuk hileud loba diruksak tina sagarupa pasoalan dan tina polusi limbah-limbah eta walungan di kota nepi ka bau runtah nararumpuk amuy untung aya Pak Haji Dinar marukana atuh da anu sadar karek 3 urang anu teu sadarna 7,5 juta da parantos teu saimang atuh geus teu balan hirup teh tah kitu Kang kitu Uhud jadi ieu teh sasatna urang anu kudu tanggung jawab urang leres da puguh urang mah geuning dina gorengna oge puguh diomongkeun ngaran-ngaran jadi pamimpin mah adi kitu nya wayahna we adi urang ngeureuyeuh nikreuh sanajan bari pateuh gunung oge bakal disahandapkeun memuncangan leres numawi purwa dihaturanan linggih oge wayahna para dewa sadayana urang kempalkeun ka hiji kaula dek ngayakeun laporan pertangungan jawab salaku ais pangampi laras kaduana kaula teh dek ngabadamikeun ngeunaan jalan kaluarna pikeun ngungkulan kajadian alam dunya supaya balik deui ka asal supaya masyarakat salaladar deui sadar bernagara sadar bermasyarakat jeung sadar beragama leres ari sadar bernagara da puguh ieu teh nagara urang keur urang hak urang wajib dimulai ku urang pan hasil lagi keur urang keneh wajib bela negara teh adi daai berjuang di negara teh lain ngan ukur mangul bedil wungkul dina zaman kiwari mah kudaek bebersih sadar bebersih gotong royong kerja bakti silih asah silih asuh tak eta oge pejuang keneh adi sami di alam merdeka di bumi di buruan sareng sajabina leres atuh sadar cenah urang bermasyarakat narek pahoyok-hoyok leungeun pantai antai tangan tarik jeung saha piraku jeung cucunguk jeung kepada urang tong waka jeung nu jauh heulaanan jeung tatangga we atuh cenah sadar beragama cing inget kapan urang teh bakal mulang da moal langgeng aya di alam dunya teh leres tetep da urang mau megar timbalan kadang-kadang pan orai oge nu sok megar kena ku paeh ai kajejek mah
antara PK geleng setum Numawi mangga urang sahur manuk urang rembugan sararea dina hiji tempat kumpulkeun kasep para dewa urang ngamusyawarakeun nyawalakeun ieu ngeunaan marcapada dawuh diestokeun lir pendra ieu ge barang nuju raos impawet sana sapraptane pun ieu Batara Kala isela mangumpeng sampun dumugi datengar saing pangkonan Sampurasun Kakang Panjin Rada kaulah tingali sikala datang ka dieu tingali make pakaian ge mareman geus luar tina ramah tamah sopan santun pakaian kadewaan teu dipake anu mana amuing nah itu pakaian kadewaan teu dipake pandangan ditato adik kaulanun kula sampurasun rampes anak gua rampes datan nirata ngademane pakulingan rana kedayo hingkang sampun prata kapihatur kahuyuk Bapak Guru alah pujas tuti hidup ditarima kuala kahuyuk Rama Uwa kasep ditampi nuhun anaki pangapunten kapengkeran ieu nya oh mangga lingi jeung saha kala aya batur Bapak ditu din saluareun lawang selam manangkep wala nah eta pakaian kadewaan teu dipake anu mawi hapunten Bapak rasjigi teu alade hapunten rusuh hapunten Bapak nya teu aya kalangan prapta kadia wangunan rineka kadia lengeran rineka kadia lengeran ningali kaget konera ningali sapisan ningali ingkang sampun prapta kaget kunirakan ningali ingkang sampun prapta geus kena pihin pinasti karsayang
wis kena bikin pinasti kersah yang sadayana anu sami langit-lingit di karaton bale mercukona kaget ningali Batara Kala henteu ngange-angean kadewaan. Hartosna teh parantos luar tina ramah tamah sopan santun tata tertib kadewaan. Tala bagea anaki bagea anak gua haturan nuhun bapak wah meureun kasep kenai atuh oge punten ieu kapengkeran ieu nya ka kandang mangga adinda mangga jeung saha aya batur ala aya naon kala saperkawis ala dongkap ka dieu nya naon kasep sono bapak nuhun sarua bapak ge sono kadua nati eta bapak aya hal-hal anu bade didugikeun ieu teh bapak aya hal anu rek ditepikeun leres tapi gini kalarasan kasondong di karaton bale mercukonda ieu teh aya naon bapak aya naon anu disawalakeun naon ngeunaan naon geuning katinggal naon ieu teh rapat paleno atawa nuju seminar Bapak teh nyeta ieu teh keur nyawalakeun kabingung anu luar biasa geuning bapak sok bingung kapan bapak mah raja Triloka Trihartina tilu loka alam tilu alam dipimpin ku bapak nah teu aya raja-raja nu saletor dumeh ayeuna mah aya otonomi lain kala ngeunaan marca pada meureun ala ge geus ngadenge kajadian bencana alam di mana-mana banjir di mana hujan datang teh luar biasa matak ngarugikeun leres datang halodo loba leuweung anu kahuruan leres can ayeuna nu pararaeh jelema ngeunaan ku kacilakaan boh kendaraan darat laut jeung udara leres can ti nagara jeung nagara loba nu perang ayeuna nu can anggeus perang lain marebutkeun naon teh jelema nya ngan parasea we kahayangna teh da teu pira teh marebutkeun eusi pujit ta ieu teh kabeh kudu tanggung jawab ama kandenan syahadeui atuh jadi ama terek nyawalakeun ngariungkeun para dewa atawa ngumpulkeun para dewa teh nyawalakeun menta sumbangsih nati sararea menta supaya pandangan kumaha jalan keluar napikeun ngungkulan alam marca pada supaya balik deui ka asal tah kitu kaseh sugad ieu mah manawi sareng manawi hidup tiasa nyumbangkeun emutan pandangan kedah kumaha carana kasep itu Kang Rai gitunya bapak ya
ieu teh nyamung naon nyamung sareng maksud Allah ka dieu nyamung sareng pangabutuh Allah nyamung leres kumaha kalaresan disuhunkeun pandangan ti Bapa pangna kaayaan dunya kieu bener ieu mah kalepatan di Bapa salaresna mah kasalahan Bapa kumaha kala atau nyalahkeun ka itu cenah geuningan saur sepuh teh mah baheula ulah wa kanu duh kanu jauh nyawang kanu anggang jadi salah Bapa teh kumaha salahna Bapa nya urang tek heula ti kawin urang papai ti riwayat nya jadi pangna ceuk Allah ye pandangan ti Allah pangna nepi ka kaayaan dunya kieu teh kulantaran loba teuing jelemana disebut padat penduduk teh kieu seueur teuing pangeusina seueur teuing penduduk di tiap-tiap negara aya lapangan kerja coba lamun eusi dunya cara dina berita mah geuningan dunia dalam berita ngan tiluan teu para sehat ieu teh seueur teuing jelemana Bapa akibat tina seueur teuing jelemana pan teu kagero teu kaolah lapangan kerja pan sempit penganggur loba ku ayana lapangan kerja sempit teh pan penganggur jadi ngagunuk sedengkeun da teu bisa nganggur aya jelema hirup mah da kudu barang hakan ari anu nganggur lain ngan ukur manehna wungkul meureun boga anak pamajikan pasti bakal kosletna teh di mana ngalamun peuting buktosna we survei membuktikan di rumah sakit jiwa ngagunuk jelema teh lalieur salaletres can dipangbuyan dipangberokan tong borok make jeung jelema anu teu berpangkat ayeuna mah loba jelema anu berpangkat oge ngararingkuk ya kejahatan tingkat buronan seueur da ayeuna mah cenah geuningan saur Bapa ieu teh zaman terbuka sanes ya zaman transparan baheula mah pan korupsi teh di kolong meja ayeuna mah di atas meja malah bedieuna pisan mah mejana pan loba dijual eta sadar da baheula mah berjuang teh mangul bedieu nyingkahkeun para penjajah beunang ku penjajah blus kana obag kurunyung teh merdeka keluar tina obag teh jadi pejabat hari ayeuna jadi pejabat heula tuluy di obag panti balik nya bapanya iya iya anu dicaritakeun ku Allah teh iril real meureun kasep kanyataan bukti iya jalan keluarna kumaha upami ieu mah upami Bapa ngawidian pan Allah teh baheula geuning menta idin hayang ngakanan jelema emut keneh dina zaman ruatan baheula geuning matak nepi ka ayeuna Allah dendam ka dalang ruat nu matak lamun aya nu ngaruat teh muni keuheul teh da eta teh ayana ruatan teh si horeng ieu mah badami Bapa jeung dalang kana buana jeung Batara Wisnu supaya ngabatalkeun ngagagalkeun kana maksud Allah ngakanan jelema ngagagalkeun rencana nepi ka diolo ku rupa-rupa kula kalagu-lagu dipake ngolo Allah lagu kidung tah
nu mantak alama lamun ngadenge lagu kidung teh sok kasurupan lain kasurupan padahal amak teh makan ku amak pakum amak bidak tenaga jedak teh eta da eta teh bapak cara bapak supaya ngagagalkeun maksud Allah ngakanan jelema bapak tak bapak nyaurkeun tadi jalan kaluarna supaya ayeuna jelema ulah nepi ka naroyo teuing kumaha upami idinan ayeuna mah ala ngakanan jelema moal anu saroleh moal anu jalujur menta nu baredegongna we rek dihakan ku Allah nu barasangkalna we pokona mah menta idin dimimiti pejabat nepi ka rakyat anu jahat neta utami nama tukang renten tarik dihakan ku Allah jelema anu tara daek zakat nu teu nyaah ka fakir miskin tarik diheulakeun ku Allah eta we ku Allah bapak eta wungkul abeh teu lilang ngudag anu dibui we beureun daseur panginten dipangberokan oge nu ditarahan teh kene ku Allah rek dihakan Allah teh panasaran hayang akan jelema mun teu laksana ti baheula tak kitu bapak moal jelema soleh jelema iman takwa ka pangeran mah ku Allah moal diganggu ieu mah hayang nu jarahatna we wungkul nu nyararencang tina agama boh tina dari agama anu kasida mah nu sok meres ka rakyat ku Allah dek dihakan eta mah jeung kadut-kadutna ku Allah moal disesakeun kan korupsi tak kitu bapak di idina nuhun di widya nuhun ku bapak henteu wayahna ayeuna bapak abeh rada ngurangan jelema karena teh hareng teuing abeh teu pada teuing jelema tak kitu bapak aduh cilaka nuhun bapak nyuhunkeun walaran ieu mah solusi supados bapak ulah bingung teuing nyuhunkeun widi ieu jalan kaluarna bapak supaya rada ngurangan jelema bejar meneng Gusti petengatin nira petengatin pati sakedapan puten lawang sumargane pun peteng penggali dangu-dangungan dika adi kakang panjin rada kade adi bilih kacekok cing atos adi hei kan gegere nyaman we tapi ditukar naon punyam ai batur dek menang proyek teh montong kitu ku kulutus bisi diheulakeun dihakan ke ulah dihalang-halang kala bulan bapak syukur bagja kumbayangan ala geus mere pandangan ka bapak cara jeung katangtuanana atawa jalan kaluarna supaya ulah loba teuing jalma leres jadi kala boga maksud hayang ngakanan nu jarahatna wungkul ka jalma leres entong make jeung nitah ni wis nu deui cenah ngaruat entong leheung lamun ku dalangna teu dipake nipu mah kalau dipake bisnis
kudu sadia Indonesia loba-lobana geuning pajar ke teh cenah keur nyuguh ka Allah teh bohong teh pada digubuk kayak gini ku panayaganana iya udah jadiakeun perabot dapur nu bangar maka jeung aya ancruk cai sagala aduh kala ular bapak ari baheula mapangna neangan cara supaya kala gagal ngakanan jelema teh baheula mada puguh anjeun teh can dewasa can boga pamikiran koloteun ta ayeuna mah urang nyarita dewasa we kasep sumuhun bapak kumaha carana baheula cek bapak oge neangan rupa-rupa cara nepi ka diayakeun ruatan teh bongan can dewasa teh leureuh ta ayeuna mah urang nyarita dewasa ya mangga bapak kieu kasep lamun ayeuna bapak ngidinan anjeun ngakanan jelema sanajan eta nu jahatna wungkul leureuh memang saliwat mah bakal aya jalma anu satuju leres tapi ama salaku pamimpin tibalan ama lamun ngidinan ka anjeun ayeuna dina harti ama teh ngarumpak kana kodrat jeung irodat anu kagungan eta ngarumpak kodrat kumaha cing inget kala hade jeung goreng ieu geus dijadikeun kuno kagungan urang hartina geus disaimbangkeun ieu dunya leureuh apaan meureun bapak teh satuju aya jelema jahat dina teu satujuna bapak lain nganung harti kudu dialan nyawana kudu dipetik patina lain kudu dimusnahkeun tapi disadiakeun wadahna pikeun ngawarah manehna supaya balik deui pikirna hartina ama mereka sempetan keneh eta ka jalma sugan manehna tobat entong boro urang salaku pemerintahan di negara pangeran oge pan geus nyadiakeun sawarga jeung neraka jadi hartina teu kudu dihukuman ku urang sabab naon pangeran oge geus mereka sempetan eta ka jalma pikeun husnul khotimah alus katungtungnakeun apan anjeunna mamaha dina sagala maha bijaksana maha welas maha asih dalah pemerintahan di negara oge di hiji negara henteu langsung dipaehan ai teu teuing-teuing mah eta jelema jahatna dina ngahukumanana oge kudu ngaliwatan hiji saksi dua bukti tilu pengakuan teu sagawayah ujug-ujug dihukuman cing inget ama geus nurunkeun dalang kana buana baheula nyaritakeun pagelaran wayang iya dina eta jero pawayangan teh aya jelema nu pangjahatna Dasamuka iya maling pamajikan Batara Rama eta nu lalajo nepi ka kaseleun nempo Dasamuka kalakuanana malahan nu lalajo mah hayang ngaduruk kana eta rahwana padahal ai dalang nama kapan kalah dicet deui ai kuleuheuh teh malahan di mana di paling wayangna oge moal teu ngambek eta dalang teh jadi ku pangeran geus disadiakeun hade jeung goreng teh geus diayakeun urang teu perlu benci tapi eta teh eunteng cermin pikeun urang sararea supaya ulang urah kitu urang mah ngan ukur usaha ngungkulan
supaya jalma ulah jara rahat nepikeun katerangan eta mah di mana geus nepi di gugu nuhun henteu sabodo teuing da urusanana. Salah di urang we. Urang teu perlu benci, urang teu perlu ngewa. Pemerintah ge nyadiakeun tempatna apaan? Pangguian teh pangberokan. Oh jadi sidakna Bapak moal ngawidian kalah ngakanan jelema moal. Nah, upami Bapak moal ngawidian kalah dina harti ieu sawarga ayeuna keneh ku aladik diamuk. Waduh. Cilaka. Geus kitu mah cilaka. Kalah cingnya ka ama gugunya mantuan supaya Bapak ulah riweuh teuing. Bantuan teh. Moal bisa kalah. Moal ngawidian. Moal. Hiji pamimpin naon ngaranna lamun kitu carana. Cenah meureun ceuk nu ngewa teh abong kena ka anak nepi ka ngidina. Ngakanan jelema. Sieun disebut nepotisme. Nya eta mah kumaha kalawe pamikiran mah ngan cing panjang jeung cing dewasa anjeun mikir. Bapak Ulah ngawidian moal alah ngakanan jelema nu jahatna wungkul. moal bisa. Lamun kitu carana ayeuna keneh Bapak diheulakeun ku aladik dihakan. Aduh. Silap. Saha nu wani molotot ka aing waktu ieu diheulakeun jadi eusi pujit aing. Bapak Ulah idinan moal bisa. sakali deui widian alangakan jelema Moal bisa. wah Pena stiker sayang tuh mamparang. Iya ge. Batara kala nafsu ngagudu-gudug amarah teu kawadahan. Panon beureum huntu kekerot. Teh. Kuku ngadak-ngadak bararijieun nanakeun amarah anu luar biasa. Lajeng ieu otipati diancam dek di gabrug kalayan bakal disamuakeun. Nanging yang otipati jagat nata leungit tanpa lebih elang tanpa kerana. Leungit tidak paningali ibatra kala. Wah, cilaka. Wow, waduh. Kaget tenera. Haningali Kaget tenera. Haningali. Kaget nak kiri-kiri lagi tenera. Ya.